barang diamati ku kaula melalui pengamatan ahli sufi, ngabersihan sampah zahir mah kecil, tetapi nu paling sulit adalah lamun di otak urang aya limbah jeung sampah. Sampah ieu mah babari di studinan di sapuanana, sampah zahir mah babari di pelna, sampah zahir mah babari di beuleumna. Instruksikeun ku lurah, instruksikeun ku camat, instruksikeun ku bupati, kecil. Tanpa instruksi, jelema nu peduli geus bebersih sorangan zahir, tapi lamun aya sampah di otak, lamun aya limbah di otak, leuwih-leuwih lamun pejabat berlimbah otakna, naudzubillah min dzalik. Cak pejabat biasa, pejabat mah aya sampahan, ieu kiai sampah mah lulu. Ini nu tadi ceramah wallahu alam ta otakna. Maksudnya bersih apa ya sampahan. Tapi ayeuna mimik nama ya setengah lah. Yes. Micelan sampah nu aya di otak, micelan limbah nu aya di otak paling sulit. Ulah sima neule sorban, ulah sima neule udeng-udeng, ulah sima neule jubah. Sebab ku ari mah jelema berjubah ternyata preman. Udeng-udengna gede luar biasa, ban Vespa mah eleh. Tapi kadang-kadang menta-menta kan nyana ka bupati, menta-menta kan nyana ka pemerintah. Iya kan lu kitu ngaranna ngeres otakna, sampah malulu. Tak justru melalui acara Isra wal Mi'raj, yuk urang bersihan sampah zahir, sampah batin. Urang selaku ustad, urang selaku kiai, yuk urang babarengan bersihan sampah nu aya di otak urang. Urang jadi santri, yuk urang bersihan, urang jadi pejabat, yuk urang bersihan. Lamun kiai, ustad, santri, pejabat kabeh bersih otakna sampahan, negara Indonesia bakal ngelehkeun Uzbekistan, bakal negara Indonesia ngelehkeun Singapura, negara Indonesia ngelehkeun Amerika. Indonesia mah kaya raya. Di palingan bae ge kuari kaya kene kok mun di palingan. Mantak aya kula di jero hate cita-cita yang jadi presiden aya setik. Tapi wakilna WH. Lamun lain WH embung kula mah. Misalna cenah ieu mah wakilna Rusdi bae. Hayang aing. Hayang geus hoja daek na ieu mah. Cenah Haji Masuri bae leuwih hayang. Cenah ieu mah Haji Bahri bae wah berkat BKB. Bong, ini mah WH daek, mun WH jadi wakil apa masalah. Wow, jangan begitu cenah cek WH saya aja jadi presiden. Oh tidak. Tebab pinteran aing nya naduh. Ngan teu dikembangkeun doang. Nah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kangjeng Nabi lahir di Mekah, diutus di Mekah. Satu acan diberangkatkan hijrah ke Madinah, Kangjeng Nabi diisrokeun sareng di Mi'rajkeun. Kangjeng Nabi Isra Mi'raj teh ayatna geus jelas dibaca tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Budak letik maca, pertengahan maca, kolot maca. Memang bagus dibaca, urang hartikeun. Tetapi nusa benerna Kanjeng Nabi diisrokeun teh ieu otakna geus eueuh sampahan, eueuh limbahan, hatena bening murni bersih. Lamun Kanjeng Nabi diisrokeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ku bersihna luar biasa, ku herangna ceples eueuhna naonan Kanjeng Nabi hiji we di jero qalbuna Allah, di jero otakna Allah, eueuh limbahan, eueuh sampahan. Hiber Kanjeng Nabi di luar alam nu ieu asup nyulusup ka alam cahaya Kanjeng Nabi. Bahkan galeuwihan batan alam cahaya. Moal kaharti ku adat akal anu teu terbuka Yahudi, Nasrani, kafir-kafir tetepieun.
Iyalah Kangjeng Nabi kumurnina, kubersina, eueuh limbahan, eueuh sampahan, kolbu jeung otakna. Kangjeng Nabi kaluar ti alam ieu. Lamun Kangjeng Nabi kaluar ti alam ieu, urang sebagai umatna apakah bisa? Atuh bisa. Bisa urang ge sarua kaluar ti alam nu ieu. Kaluar ti alam nu ieu plek. Kamana cenah kiai ka WC bisa. Keluar ti alam ieu, alam dedelean nu ieu ditinggalkeun, alam dedengean nu ieu ditinggalkeun, alam aambean nu ieu ditinggalkeun. Lamun urang geus bisa keluar ti alam nu eta, urang ge bakal bisa Isra cara Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi geus Isra bisa Mi'raj, atuh urang ge bisa Mi'raj asar urang geus kaluar ti alam nu ieu. Carana kumaha cenah kiai? Limbahna jeung sampahna ulah aya di dieu. Coba-coba cenah kiai kumaha carana? Lamun urang hayang jadi presiden ulah aya coplokkeun. Mun urang hayang jadi sugih, jelema sugih coplokkeun. Lamun urang hayang jadi kiai ge sarua ondo coplokkeun. Ulah sok hayang jadi kiai. Mun hayang jadi kiai lamun teu dihormat we marah. Kieu bloon teh geus kitu teh. Coplokkeun kahayang urang. Mun hayang ka nu geulis ulah. Cenah nu jore be leuwih parah. Ulah. Ulah. Hayangna hiji be Allah. Atuh lamun ka Allah doang mah hese sote cak anu teu mondok. Nu mantak nu sakola mah jauh ka Allah lantaran asal dibere be Allah doang hese. Tapi lamun nu masantren geus bararisa ka Allah doang ya. Buktina nu malah santren mah tadi caki pudoli ge nu pinter nu sugih sakola asal ideot we mondok. Mantep eta kos kitu teh. Geus eta teh geus tanpa modal loba jasa di pondok pesantren. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamana ye kula mah cenah kiai neuk mondok ku Bang Kiai bae. Abah aya kene, emak aya kene. Aju, ieu mah ku Mak Kiai bae, cenah ieu mah deuk dahar deuk henteu ku Mak Kiai bae. Ya bagus si budak ieu. Sakedeung deui ku aya dikubur sia ieu. Ya, deuk ka Allah bae teh kudu boga ilmu. Ilmu nu deuk ka Allah bae lain babari. Jadi aya ilmu-ilmuna, urang boga presiden ku ari pinter. Nu matak dijadikeun presiden ge teh ku pinter, tapi encan karasa ku urang politik jeung perekonomianana. Matak urang teh neuleuh kapinteranana mah oke, tapi can karasa. Lamun jelema pinter tapi can aya mangpaatna sarua jeung bodoh. Kiai pinter, ngaji naon bae bisa tapi eueuh mangpaatna sarua jeung nu bodoh. Eta mah percis mun dina Quran diibaratkan himar mamawa kitab. Dibabawa bae himar berarti lok baca kitab. Kitab naon bae aya di punggungna dibabawa ka dieu ka ditu tapi titah maca teu beleuleun. Sarua jeung kiai otakna hebat. Pemikiranna hebat, ngajina luar biasa, tapi teu pernah diamalkeun percis kos himar mamawa kitab. Lamun kiai bae kos kitu pejabat ge teu sarua. Nuku urang kuar dibutuhkeun kiai pinter manfaat jang dirina jeung halayak rame. Pejabat pinter manfaat jang dirina jeung halayak rame. Nah, Kangjeng Nabi diisrokeun sote sabada Kangjeng Nabi dipilih ku Gusti Allah kabersihanana. Ieu teh jang contoh pikeun umatna. Lamun umatna bisa ngebersihan sampah-sampah, ngebersihan limbah-limbah, urang ge bisa isra kaluar ti alam ieu. Dedengean lain nu ieu, dedeleuhan lain nu ieu. Urang nyaritakeun sama Allah bae. Salah sahiji sifat Allah teh sama, hartina sama teh ngarungu Allah mah mukhalafah lil hawadis. Henteu make daun ceuli. Keretek urang teh kadenge bari gandeng deui. Keretek urang kadenge ku Gusti Allah gandeng. Eta teh keretek da doang. Keretek urang teh kadenge ku Gusti Allah no gandeng. Nu mantak jeung Gusti Allah mah henteu kudu gandeng-gandeng. Ja keretek na geus kadengean gandeng. Kiai, ulama
lamun geus bisa ngabersihan ceulina, matana, irungna bakal dibere dedengean seperti kos gitu. Kapanggih jeung jelema kadenge tah hatena tah. Kula barang leurus di kadenge teu kudu ngomong. Atuh kadenge jengeng suarana kadenge jengeng. Kadenge suarana. Suara naon cenah Kiai? Hayang nyandung. Kadenge suarana. Atuh teu kudu dicaritakeun. Haji Agus kadenge. Kunaon cenah Kiai? Hayang nambah deui. Anu mantap kukula ye caritakeun ka urang Cilongok anu aya di dieu nyana kakarak 3 jadi hiji deui jatahna. Besi aya ulah nu rangda, ulah nu kolot, nyana hayangna kaparawan. Umur 17 tahun. Tapi beungeutna kos Uzbekistan. Untuk moal manggih datang ka paeh ge di Indonesia mah. Ih bisa kadenge. Hate-hate jelema teh bisa kadenge. Tah lamun geus bisa kadinya bisa Isra. Bisa Isra. Kos kubaha aya jelema datang ka Kiai Khalil Bangkalan. Sore, wah Kiai Khalil berarti lain Islam. Barang di deuleu batana sipit. Oh, koh, duduk koh. Geus kanyawan ku nyana. Engkau udah kedengeran nama saya dari jauh juga. Engkau pengen kaya ya? Iya. Kalau udah pengen kaya, ntar saya ngedoa aminin ya. Iya Kiai. Udah ketahuan nama saya. Yo amin. Eta Kiai Khalil ngadoana wawing awing awang awing awung amin jakina teh. Awing awung awing awang awing amin. Tekcor tekcur tekcir amin jakina teh. Wassalam alhamdulillah. Udah pulang sono. Sugi tadi doakan gitu doang deh. Si engkau bebeja be, wah, lu mending ke sono lu. Gua didoain sama dia awing awang awung, wah ya gua. Kiai hebatnya saya. Kadenge lain disungut, lain di hate. Wali Allah makos kitu lain disungut, lain di hate. Hartina lain disungut, lain di hate. Sungut keur ngomong naon hate mah ka Gusti Allah. Lamun jelema hatena selalu ka Gusti Allah. Mujarab mustajabud da'awat. Beda jeung sungutna ngomong hatena ka mana meni eta mah moal mustajab. Ambalaya temen kos kitu mah.